Tah deuleuh notif ti kabogoh euy. Duh aing. Hah? Putus. Mah gitu aing kalah naon di angin hujan. Kumaha kira tujuan nelpon si Kido minta solusi sugan we. Kita tuh diangkat. Kira tuh emang Gojek. Duit asarwana yang ngejama teh keur butuh teh eueuh di saha atunya. Oh si Riris geura. Tak nama motor tegas dikumbal euy tinggal di elapan ieu. Cih, nah ieu HP kunaon disadanya? Si Beo nelpon. Halo Beo, aya naon? Ning maneh uncrak-incrak itu keur sales mah. Teu salib sama keur ieu teh keur sedih tas diputuskeun ku awewe urang. Kumaha tuh nya? Hah? Putus? Nah, ning maneh mah bisa putus, Beo? Nah, pan urang kita apal tahu angin hujan pan. Mana nyalse teh pan nelpon Mang Gojek jeung si Kido teh diangkat. Butuh solusi teh kudu kumaha? Nyase sih nyase ayeuna teh. Atuh di we maneh sampurkeun ka imah. Da urang teu ka mana-mana ieu. Atuh di imah lah bisi kapengin ku kabogoh maneh. Tuh tempat nama disarokeun ku urangnya. Atuh sok serlokeun ren. Atuh cuang serok tempatna. Tah aya nyerlok. Oh kabelah dieu. Oh atuh ena urang ini teh heula OTW. Panas kieu mah tere garing euy pare itu. Tere dijual, tere menang duit euy. Kunci mah euy. Hujan panas namangan lah. Mending kena indit nguseup di imah makan resel euy. Aduh, ieu teh nguseup sorangan mah weuh batur. Kas laya ya kitu di mana? Lah mending nyampur ka imah euy. Sok aya biasana mah. Kas laya teh nya. Kalah moe pare budak ngorak. Pai. Nguseup yuk. Nguseup do. Lah panas poe kieu nguseup ka mana tuh? Aing keur nungguan pare ieu lah. Sia malai atuh nguseup mah kacai di mana-mana ge. Ipan pare mah geus garing, tinggal dijual keun pare mah bari eueuh hayam ieu. Yang tinggalkeun mending nguseup. Oh aing ge nyaho aing nguseup mah kacai. Jeung lah aing mah nguseup ieu panas poe hoream lah. Di papan ieu pare can garing pisan. Kayak bisi hujan tiba-tiba kayak aing ripuh lah. Jeung we. Sia mah tuh embung nguseup atuh. Keun panas papan nguseup mah di nu ieu. Lah jeung wae ge lah. Buat euy moal mah lah. Ujung. Info mengabarkan kemarin si Ucok menang tawes gede sakilu mah aya. Baco menang iya lele jumbo cenah teu beunang. Kayaknya mending kena nguseup aing mah indit. Nya teuing useup geus alus kieu moal beunang mah. Depan mah mending kena neangan cacing sawang oke nu enteng. Daripada hese mah neangan ieu, neangan eupan di imah. Yang kena ku cacing nu enteng. Dan menang itu tawes atau burame. Mantap itu kan. Anjing mah. Nah ieu teh ka mana si Riris kan datang ke nih wae. Aing mah tungguan we lah. Cih, nah ieu si Beo kamana ngajak ketemuan teh ka sisi cairnya. Kalah jadi sararieun. Belok kiri atau kiri mah ka dieu. Cih, ka
pan ia teh terakhir lokasinya teh di dia tapi nah jama di teh dia nah di mana eta si Bewa Gitu. Dia ya mudun kuat. si mana yang lagi nyampe Buat ya. ngajakan teh papa eta kan kieu pisan tuh namanya ayah naon Beo ngajakan papa ngih ka urang terus nguruskan putus ek naon nih Pan orang teh curhatnya. Nelpon si Kido jeung Mang Gojek pan teu diangkat. Jadi kalau nelpon ka maneh, kumaha maneh aya solusina tuh? ya Beo solusi teh kurang namanya maneh teh neangan di awewe da loba awewe teh lain si eta hungkul siga santep payu apa emang teu payu teh maneh mah Ari awewe mah loba. Tapi pan kumahanya? Geus hayang kasih eta pokona mah. Ji maneh mah ku urang diberian solusi kalah teu narima atuh padahal mah geus we neangan deui awewe sejen maneh hayang pisan si eta tuh Abah dia ya euy spot mancing teh. Dia mah aya jama euy. Keur ngarenang budak ora di nu kieu aya. Punya pisan tempat aing kudu pindah teh ke belah hareup. Pindah we teh daripada ngaganggu nu bobogohan mah heula. Aing kalah kapaksa kalah kudu ka dieu ngusupna. Itu tukang loba budak ora aing keur bobogohan. Dia lah sebenarnya air lukan. Langsung mancing. Anjir, geus jauh. Ek musap teh. Si Beo jeung kabogoh si Kaslan. aduh ya mama tak urang ka pireponaan Beo menikoli Kapureponan. heeh Tukang klub. Cik, mesum di nu kieu Ieu aing mamun kadinya aing disampeurkeun ka tiluna masuk disebut setan. Ieu kudu kumaha nya dijakeun kitu ka si Kaslan. Urang dibejakeun euy. Ubeh tidur kitu ulah. Penting. Lai. Info penting lai. Cing, sia kunaon di tengah poe kieu lompatan kido. Aya info penting naon atuh? Pokoknya mah ieu mah darurat lai. Kuat ayu. 5 permasalahan hidup dan mati lai. Ya mah. Geus jeung aduh. Nah, kemana atuh ya aya naon aing lompatan tengah poe? Pokoknya mah ieu mah lai heueuh. Atuh di leumpang. Gawat darurat ieu mah pokoknya mah awewe mana disosor-sosor eta ku si Beo pokoknya. Oh aslinya. Nya aing mah. Bae duduaan bisa si cai ge yo. Salah nempo meureun maneh mah. Aing mah astah mah yang mana teu percaya ka urang. Urang nempok mata urang sorangan. Heuna mah tuh berecan heula tuh buktikeun. Duh, sama jalan teh. Kieu di sana tuh. Betul lah itu, ayo, si Beo. Wah, tuh itu mah. Kabogo aing lu jeung si Beo doh. Duaan bisa tanah batu. Geus sendal juga. Babet ya doh. Ku parang mah betul temu sendal. Mama parang lagi. Sampurkeun kitu ieu mah doh euy. Oh dua sampurkeun da aing mah museup. Kabogo saja juga. Nuhun lah, sabejaan. Ya. Lah aing mah karep teu inget mah urusan barudak ieu euy. Aing teh ilu-ilu kan ieu. Masalahna mah jujur aing tadi teh dibabetkeun ka mana nya. Oh, ieu euy. Aing museup ge kalah aya permasalahan segala. Siang naon ieu Beo? Dua anjing kabogo aing di si Cirende kayakna teh. Ulai santai-santai, urang mah da dieu mah ngan curhat tungkul. Sok anu mah diukeul ya, kurang jelaskeun semuanya. naon si datang ambek kana si Beo dia ge ngajakan curhat hungkul teh nyina naon Wah, curhat sia teh. Curhat aing cicingna di sisi walungan atuh aing beri duaan sia teh. Sumpah aing mah laingan. Curhat tungkul jeung minta solusi. Oleh naon ieu di dieu mah. enggeus ulah ting ambek-ambekana urang jeung si Beo mangan ngomongkeun omongan kosong beneran sumpah urang mah tara ngawadul Lah, sia teh bicara omong kosong kan tadi cek si Kido ge cenah cipika-cipiki di dieu teh. Dieu sia lah. sabar mah percaya kana ka si Kido jeung ka kabogo sorangan janji
Wah, siara rasakan lah pengaruh. Mana digandeng pisan kalah ngabela geuning mah ah. Yuk, kalah bela, bela. Wah, kalau lapun itu pokoknya bisa ngojay. Masa mana bisa ngojay nih, enggak. Aing masih pasrai. Hari apes ya nama geus diputuskeun di hanjat itu serangan. Aing usuk akal-akal geus kurang banteng. Cek aing ge da lapak aing kalau geus kapiheulaan ieu mah. Wani-wani ieu lapak aing serobot kieu. Mending kena di kumahanya gitu. Salto gitu lah, mending disepak we. Kehe di cuma pan ieu teh lapak aing tagus ditandaan segala. Pangkumaku saya diusupan. Saya naon aing mending ngejat melipak belep. Ya mah tidak walungan kehe lain balong. Di mana we bebas musuh mah. Suka-suka. Kehe dia mah bebasan omong jam matinya. Pugu ieu mah lapak aing. Ku aing smackdown we kitu ieu. Obeng we tagaralah. Ya anjing, goblok sama kehe. Kalau nalapung ke aing. Beri ge ieu mah cuci rendes, awen musuh mah kehe teh. Adius ya. Aing mah ieu mah meni kena kabur euy neangan lapak lain. Bari ieu geus di ojayan tah. Tuh. Goblok kalah kabur. Cing ku aing diteangan sia teh. Goblok budak teh. Goblok budak teh. Saha tuh? Mata naon? Sia kunaon berasa? Aing kejeburkeun. Usaha. Aing ngeunik geuleuh kasih kido teh ge. Aing diadu domba. Kasar lagi ngajeburkeun aing. Si Kido, cina masalah naon aing mah. Aing ge pan heueuh digejeburkeun nya usaha teh budak mau jujur mau make topi bodas. Jih, kapan heueuh eta si Kido make topi bodas jeung mau jujur. Aing meuni handeueul pisan ka si Kido. Oh heueuh eta budak eta si Kido ngaranna. Cing aing ge keur nguseup di dinya cina nyolong lapak naon aya di walungan aya lapak heueuh aing mah. Siap nangan si Kido nya ayeuna. Itu jeung aing ge sumur ada geuleuh. Namun ulah jeung tangan we aing geuleuh. Sama paling oge mapai sisi walungan da saek musuh. Ieu aing neangan lapak di mana tuh? Tah, ieu lah. Bagus ieu na airna. Aduh. Video gitu mantap. Mantap ieu lah. Yo, tinggal isi walungan asa eueuh goblok teh. Oh, eta berak eta. Eta bener aing. Moal salah. Geus. Dina ulah supna. Di sliding langsung. Sliding lah. Iya yang ngadu dombakeun aing si kasrai. Aing keur nguseup enak-enak ku dieu jujuk di talapung. Eta teh. Aing teu narima. Eta mah lain urang meureun mang. Tuh dulu bayawak gede pisan. Bayawak. Mana? Kabur. Sini ke mana? Jumbel. Ame. Sayang putus udah kan dilihat Datarna. kira tuh kan nelpon si Kido minta solusi. Mana awal sedih-sedih na putus teh. Mana awal sedih-sedih na. Nek kita ge urang gitu nyaho kapan ujung aya notif we putus cenah. Kapan sumpah aing ngalain curhat tungkul minta solusi geus aja cing ulah ambekan di tereh kolot ya teh 2 3
Cicing layo, cicing deh. Anggas uting sa ujon na urang jeung si Bea mangan menceritakan yang belakang. Anggas masuk ambak-ambakan na urang jeung si Bea mangan membicarakan belakang. Wah, bicara omong kosong kan tadi cok si Pido ge cenah maneh teh cipiki di dieu teh lah. Dia sia. Ji kapan pan semakin hidup. Jangan lupa like, komen, Dan subret bisa di donate.